Mama minta duit mah. Minta duit. Oh, tuh minta duit Tuh, kamu kemana? Aing mah. Pak minta duit, Pak. Duit sia, ikan duit bae. Kalau tak beut, minta duit atuh. Duit bagi usaha kan begitu. Oh, atuh pantang jawab kolot. Tuh kayak Indonesia kemarin mau digas. Oh, aing mah. Di ditu ditaka dia, ditaka ditu. Minta duit coba. Tah, mau digagas. Itu. Jika Ya, berat oke. ya, Rita, digas. Duit naon nganyuk ieu. Ulah iya duitna. Mana tuh dikeun? Ya, gasna. Yuk. Pulanganana balikeun oh. Bodoh Kita meuli gas minum dewek minta duit telaga kita meuli lah gas. Ya, ibu ari meuli gas tuh kusuluh teh tuh balata. Tegap leugeun hawu ulah. Gampangin hawu mah. Bayar we gas lah. Bayar sing Indonesia teh nyarekan. Moal tong sing moal ku dewek bebejanang ke murah leungit. Ya, dibayar emang butuh gas mah. Butuh gas mah. Bayar cepet. Cepet. Heuh Wah, cepet. gocap teh. Beungeut sia gocap. Oh, Buru arek mah. Kamu ninung dewek nanyakeun bejakeun we. Teu nempo deek kitu heuh. Teu nempo heuh. Oh nya. Lumayan pan cepet. Senang berbisnis dengan Aduh. Anda kawan. Deal ya. dia. Awas ke Indonesia nyarekan. Moal tenang kalem. Tenang gas mah ya. Balik pula ya. ya. Kemana budak teh nya? Mau digas teh menilai teuing. Bisi kumaha onam di jalan. Coba tempo juk. Oh, kena poe urang teh. Budak dewek teh tadi. Ari eta tabung gas asa? Ya. Oh, Urang. wah waduk sia eta siga nu dewek eta kareta mah. Yang meuli ieu teh pan. Ulah mulai pisaha. Si Ekong. Tuh nu dewek Oh, kan. aduh, kudu tanya si eta Oh, mah. kadikeun kadikeun. Wae deka. Aduh, deka. Mah, ieu deka yang dikieu wae. Kudu kami yang dikieu wae deka ku si Ekong mah yeuh. Lapur deka ieu mah yeuh. Deka. Ieu mah Budak teh tolol. Kuningna arek. naon teh budak teh mah Olah kitu teh. oge dia dijual gasna. Deka. Sia pan meulina. Deka. Dirayu meureun ku sia. Aduh, boro-boro dirayu mainan nawarkeun. Eta ge kita ku suluh dek tuh. Lapor ya dicepek mah yeuh. Pak eueuh dek gas teh leungit murah di ditu ngagorolong jiga nama. Murag-murag ieu beungeut geuningan dibawa ku aing sia. Ini bisa jadi dia gas. Dijual sia si Abo sia. Tuh sing tadi di ditu. Wah, waduh kadikeun sia kita kadikeun. Ini ngeta aya di dieu. Atuh dicokoti ku aing. Ada duitna? Tuh kadikeun. Tuh dijang aing. Bagi dua tuh. Heuh geus. Kocap ewang. Heh. Lumayan Kewe sia mah. awas mun teu dewe karek kulin ke. Aing senang berbisnis dengan orang tua jeung si Abo we. Cuma boloon dasar si Abo mah. Da sieuneun ku bapak aing si cumur-umureuna. Jadi kitu dibikeun we duit nalapur ge. Mantap, is the best pada mah ieu mah bisnis teh ya.